Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng tetepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Ilujeng petepang lawung dina channel anu maneh Kang Has ngamumule Basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji dongeng, hiji carios masih ngeunaan Abah Kanta, mana insyaallah bade dikapayeunkeun hiji judul Rusia Nyi Randa. Kumaha atuh cariosna baraya Kang Has? Mangga urang sami-sami regepkeun carios Rusia Nyi Randa ieu mugia janten panglilipur kana kalbu pangbabarah kana mana sadayana. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nyangakeun kasepuhan. Dicaritakeun di lembur Bah Kanta aya hiji randa anu anyaran nganjrek di wewengkon eta. Nyi Randa hiji wanoja anu geulis, jangkung lenjang, pakulitan koneng umeyang, diwuwuh hade budi parangina. Atuh bujeng-bujeng ka jajaka najan aki-aki saumuran Bah Kanta oge loba anu kapeng peongan hayang ngapimilik ka eta Nyi Randa. Ceuk si Jang RT Neng Sri ngaranna teh, wanoja asal Banjaran Bandung nu geus aya kana 3 mingguna nyicingan di imah anu meunang meuli ti Bah Wiranta. Ari Jang RT apal teh pedah Nyi Randa kungsi laporan nalika mimiti datang tur nganjrek di lembur eta. Nu menang berkah mah Ci Iso, warung anu nyingkur nu biasa nama ti iseun dumadakan rame, loba jajaka bapak-bapak malah ka aki-aki ge dumadakan caricing jarajan di dinya. Nah sabab warung Ci Iso teh nampu pisan ka imah Nyi Randa. Anu padahal Nyi Randa mah arang kaluar, ari teu perlu teuing mah. Nya kitu teh ya. Awong Nyi Randa anu hade rupa amis budi kasasaha
asor kasaluhureun nyaahan kasandapeun. Atuh matak tibelat sakur lalaki anu kungsi wawuh ka manehna mah. Dan aya hanjakalna taya hiji-hiji acan anu bisa menangkeun hate Nyiranda. Samalah Juragan Sarip mah dugi kawera alatan panglamarna ditampik sapajodogan. Dina hiji poe nalika keur ngararyung di warung Ciisoh ti mimiti jajakan nepi ka Bah Kanta aya di dinya. Sapalah Bah Kanta mah tanginas datangna teh bari saukur jajanna mah 2000-eun. udud ge lobana mementaan kanulian. Kabeneran aya biiti badegana Nyiranda datang kadinya rek meuli bala-bala. Teu diengkekeun, Bah Kanta langsung nanyakeun naon alatanana Nyiranda teu boga salaki. Samalah Juragan Sarip anu sakitu berat beungharna ge ditampik sapajodogan. Bari semu aga euge biiti nemalan. Ngomong ka kuring mah da lain tampikan dunungan teh. Ngan geus sababaraha kali rumah tangga mautan wae salakina teh ceuk biiti. Bari leos deui satu tas rengse meuli bala-balana. Ti harita warung Ciisoh sepi deui sakumaha biharina. Cag baraya Kang Has mung sakitu carios Bah Kanta dina episode Rusiah Nyiranda. Keningan lalagasanana Nyiranda teh meureun aya ka sieun salakina nu anyar tilar dunya deui sakumaha salakina nu geus ti heula. Atuh jajaka degi ka Bah Kanta ge tidinya mah las ngiles teu dilajengkeun deui usahana kange nyaketan Nyiranda. Sieun maot. Aduh, aya mah. Sakitu aduh kapihatur hapunten bilih mah tangtos salami cumarios aya kakirangan aya kaluputan atana pikiran tata kirang titi mugia ageng tawakupna. Mugia carios Rusiah Nyiranda ieu janten pangbeberah kana mana panglilipur kana kalbu sadayana. Cag wae sakitu kalayan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.